teh keur cinta ka mobil pijet mobil geus eueuh di jero hate mulai ibadah ka Allah can karasa cinta ka Allah teh ieu kahalangan keneh ku cinta-cinta lain can lazat ka Allah mulai sok mobil geus eueuh ku ari eueuh hiji jajan eueuh ku ari perusahaan tinggal gesah ngomong mah bisa sah praktekna sabaraha bulan sabaraha tahun jero hate ulah aya mobil ulah aya perusahaan alhamdulillah geus eueuh ku ari mah insyaallah kan salat Allahu akbar can naon aya cinta salian Allah nu ngahalang steril kan jabatan ternyata kena jabatan serahkan jabatan dunia serahkan jabatan serahkan Allah masih kan oh aya cinta selain Allah sah pamajikan ikan ayo coba mulai di jero hate geus eueuh dunia eueuh makhluk eueuh pamajikan acan siji we Allah bakal ngeunah salat bakal ngeunah nikmat pasti jasa tambah 100% pasti nah lamun geus datang kadinya tak hiji waktu anu selalu jeung Allah dunia teu milu jabatan teu milu keluarga teu milu kahengan dunia teu milu diri urang we jeung Allah set lazat ibadah bakal nikmat zikir ge ngeunaheun lain zikir cara urang kuari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah lain ngagandengan batur nanaonan batur geres aya nu gering nyeri huntuk kagandengan ibadah sih ibadah tapi ngagandengan batur lain eta engke mah bakal da nikmat keduaan aja Allah illallah kebal teu kadenge sorana nu kadenge ai eueuh nu milu kuari urang nu mantak maca Quran teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang zikir teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang masyaallah kaganggu urang duduan jeung kabogoh urang bae ge nu mantak neangan nu poek bae eta teh habe duaan bae di pos kamling ieu teh kaganggu urang ka ditu yuk ka belah ditu ayo da ada jembatan beusi anu liwat ka ditu yuk tungtungna di kuburan eta kunaon ku embung kajahoan ku sasa di jero di luhur kuburan los teu nganggap duaan di mana bae hayangna duaan bae embung kaganggu ku batur ulah aya nu milu ulah aya nu milu duaan bae bebas duaan mah dek nu luhur nu ditoel dek di handap dek nu di tengah nu ditoel dek nu mana ulah kanyahoan tuh urang ge jeung Allah ya dunia teu betah aing sebab keduaan jeung Allah aya makhluk teu betah aing keduaan jeung Allah nikmat asa jeung Allah tah lamun aya jelema geus bisa kos kitu saha bae nu milu bakalna ka beulem aju moal kuateun urang aing coba-coba lah cenah hayang nyaho nyana teh dianggap jelema luhur coba aing hayang milu jeung nyana sok sapoe teu kajawan 2 poe geus ulah ilu henteu neuk milu bae ulah ilu
ngilu bae kadele biasa bae kadele anu aslina moal kuat sebab naon salat eureun Allah likum Allah likum Allah caknya itu iraha eureuna nyana mah keur nikmat ka Allah urang mah mikiran iraha eureuna tolol teh coba tolol cara keur iraha ka Allah tuh nah bari keur carita hijab hijab teh halang ketika urang ka Allah kahalangan ku dunia gerak kurang leungitkeun di jero ati urang set hijab ka hiji eueuh urang mulai maju truk berangkat di ka Allah ka hijab ku makhluk aya bupatihan di hate aya gubernuran di hate aya presidenan di hate dan di hate aya lain buka hiceun makhluk Allah dua hijab halang urang maju truk kuari aya nafsu piceuna nafsu jeung syahwat nafsu almaratu bisu piceun saya tah halang eta set maju urang tinggal hiji setan ngahalangan setan ngagoda kieu diperangan ku urang ternyata setan bisa ku urang set hahalang terus urang maju oh ja ieu oreganan jeung Allah teh ketika disingkap-singkapkeun eta bakal kadele ku urang singkapkeun dunia jorekna bakal kanyawan sebab urangna geus ngarasakeun nikmat jeung Allah makhluk jorekna kanyawan sebab urang geus nikmat ngarasakeun jeung Allah urang bisa nyaritakeun nafsu lantaran urang geus pernah nyingkapkeun nafsu eta bakal kanyawan setan nafsu eta atuh bakal kanyawan jelema kiceupna ge kanyahoan leumpangna ge kanyahoan make bajuna ge kanyahoan ketika jelema make baju necis kemudian make sesengitan ieu teh kan kurang bisa dikanyahokeun nu mantak nyana make baju necis berangkatna ti naon ieu masalahna nu mantak nyana make sesengitan sakitu hebatna naon buukna ge teu meunang aya hiji-hiji acan anu ka dieu rapih bila perlu pakai tukang bas coba panglempengkeun gitu nu mantak nyana nyisiran sakitu rapihna sabab nyisiranana de ka mana nu mantak nyana make baju moda kitu sabab make baju eta de ka mana nu mantak nyana make sesengitan begitu dahsyat sabab make minyakna de ka mana can kaartikeun bari kieu ente eker make baju kan make baju kemeja nu biasa di imah terus make samping nu biasa ke carita samping aya babaturan titit leko ye jaem teh mana teh mesti kira emang hayu urang berangkat ondangan wah kuari ketungguan kecero ganti baju ganti samping nah sabab ganti baju sabab ganti samping teh ya geus kajahwat dekon syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al ma'na al ijmali utawi ikilah iki iku makna kang bangsa kasimpulan shadaqatu utawi shadaqah fadluha azim iku utawi kaunggulane sedekah iku kang agung wa sawabuha jasimun lan utawi ganjaranane sedekah iku kang badag naon badag agung kene sing hadebe kapna jadi ege jadi badag jadi badak ge jadi kap geus nyaraho sedekah teh kaunggulana pohara ganjarana pohara tapi ngalaksanakeunna hese wa qad akhbara shadiqul masduq lan temen-temen uis jaritakeun sapa Kangjeng Nabi as-shadiqul masduq kang bener tur kang dan bener
allazi la yantiqu 'anil hawa kang orang ucap ya shadiqul masduq saking hawa nyaritakeun anna kulla syakhsin ing satuhuna saban-saban wong suci yaumul kiamat ing dalem dina kiamat fi zilli a'yani shadaqati ikut tetep ing dalam au pirang-pirang ain shadaqah kulla syakhsin masyaallah setiap jelema dina poe kiamat aya dina iiuh barang shadaqah ya Allah lamun shadaqahna gede iiuhna gede shadaqahna leutik iiuhna leutik shadaqahna karung bolong-bolong mentak ade mun sedekah karung ulah nu bolong pancen kieu nyebut-nyebut sedekah karung ai haol teh ai haol nyana sedekah karung goni jang sendal kekeset eta teh maksudna mah lain sedekah di imah ribet dipikeun ini sedekah micen atuh tama kos limbah pabrik kos gitulah terjadi ieu teman terjadi mendisting ke di akhirat jadi ieu urang protes saya terprotes demo urang wajibatan kanat aw nafilatan iku kang wajib kanat ana ya sedekah atawa iku kang sudah rek sedekah wajib zakat atawa sedekah sudah biasa tuzilu alaihi maka ngaubi ya sedekah alaihi ing atas kula syahsin nyiuhan ke sedekah ya Allah ya Rabb sedekah urang ka fakir miskin jelas sedekah ka masjid puguh masyaallah alhamdulillah maksudna alhamdulillah mah nu ngalakukeun ulah sambarangan alhamdulillah watakihi harasyamsi fi dzalikal yaum lan ngaraksa ya sedekah ing kula syasin ing panas saranenya ing dalam mengkono-mengkono dina al-asibi kang abot poe anu sangat berat pakeu luar biasa panas ka bina-bina lantaran panompe sapanon pasadepa tapi aya jelema nu seserian wae katisan ku sedekahna ya Allah ya Rabb Gusti ya Allah pamawama hadzal nafama kau teh apa suci ku kang ngagungkeun ieu mah ingkilah manfaat wah rahmat manfaat sedekah teh wa azama minhu asaran lan kang ngagungkeun jama minhu saking hadzal apa-apane asaran tapak pohara amat tapak sedekah manfaatna asahna ya Allah datang ka Kangjeng Nabi nyaritakeun sakumaha kamari ulum riin izil sadaqatihi hatta yusalla bainan nas ya Allah ya ana man qassara fi adai zakatil fardhi satuhune wong kang pepe kaya man ing dalem nekani zakat fardu tamama dzalika naqsu sadaqatihi tatul maka tumima maka den sampurnakeun apa mengkono-mengkono kekurangan bisadaqatihi kalawan sedekah iya si man at-tatawwu kang sunah fadlan minallah apa maning saking Allah wa ihsana lan jika kena rahmat lan rahmat bi ibadi kalawan pirang hamba Allah wa adlan lan adil wa ar-raufur rahim kalau Allah iku kang maha welas tur kang maha asih fa alal akili maka wajib iya tasawuf kang akal wajib apa yang tangalanggangaken yakin ala sedekah tatawwu ing atas sedekah sudah ditakuna taufiatan terapun yang tak ana ya sedekah tatawwu iku kang nohoni liba naqasat itu kade barang kang sudah yang maminu saking akil minal fardhi saking fardhi yaumi yahtaju yaumin ing dalam dina yahtaju kang butuh ya akil ing dalam yaum hasanatin kadoi kebajikan ada yaqdiru maka orang kawasa yakin ya amalha ingat
eta ngamal ya'til ing sedekah ing hasanah wala mayuqqa itu lan orang anu wong kang nginjemkeun utangaken ya manu ing atin ing mangkono hasan kudu urang ngalobakeun sedekah tatong lantaran bisa nambalan sedekah doa ketika zakat tadi keluarga ku sedekah sunnah bisa katambah poean anu urang butuh kana kahadean anu moal aya nu bisa ngalaksanakeun kahadean jeung udu nginjemkeun jaga di akhirat wari urang butuh duit aya bae hiji manu nginjem butuh dahar makom tapi jaga usaha merek nginjemkeun masing-masing nyalametkeun diri sorak nafsi ya Allah ya kan at-tahlilul labdi wallahu a'lam shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha kamari bahwa insan anu hakiki mah kesadaran diri ka nolan semakin orang bisa sadar didinyalah pangkat urang didinyalah derajat urang didinyalah kanyahoan kamaripatan marifat lain terletak di jubah marifat lain terletak di udang-udang marifat lain terletak di kendaraan marifat lain terletak di tasbih makrifat mah terletak di nolan jiwa jadinya lah jelema nyaho ka Allah bakal moal eureun ibadah ka Allah jelema lamun nyaho kana dunia pasti bakal ninggalkeun dunia sebab dunia pertis kos orai lamun urang ka orai lumpat kunaon atuh kana dunia malah ku urang ditangkeupan dunia eta ongkos mau lamun urang lumpat tina mau ngayang nyalametkeun awak kunaon atuh urang teu daek nyalametkeun diri teu lumpat tina dunia beloonan keneh jelema anu nyalametkeun diri di dunia sieun kumaha apa nyalametkeun diri neraka maksudna ai ka neraka ngantep ai awak embung dicaplok mau eta jelema belon kuari gaya nu belon eta ai teu jauh teu eta lah jelemana geus kanyahoan ku kabehan ge Ita ese jasa Masya Allah li'anna lahun nisbatan ma'allahi ta'ala wal jismu wal jismani wal laisa muhramain lahu jisim jeung bangsa jisim teh eta laisa muhramain itu jadi hahalang ka Allah ulah jadi hahalang jadi lamun urang masih kena kehalangan ku awak urang can jadi jelema can jadi jelema urang teh ngaca pungplak pengplek di hareupeun kaca
hayang kadele pantes make baju mending mun ora keneh kolot eta jelema kahalangan ku baju Allah teh leuwih kahalangan leuwih gede leuwih baju leuwih gede tibatan Allah urang teh ngurusan awak teureuneur di pandiana ge make sabun capluk awak urang teh ngahalangan ka Allah lamun urang geus bisa nolkeun teu jadi hahalang hirup di dunia tapi dunia teh jadi hahalang awak urang roh urang dibawa ku awak urang roh dibawa ku awak tapi awak dibawa ku roh awak ulah jadi halangan ka Allah lamun masih kene kehalangan ku awak blot can jadi jelema urang can jadi jelema mulai orang praktek Allah kapan innallaha ma'ana Allah bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung urang di mana bae wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah deket leuwih deket tibatan urat ganggerong tapi kunaon Allah teh teu kadeuleu ku mata hate urang tapi Allah teu karasa ku urang lantaran kahalangan ku nafsu patali jeung pakaian patali jeung kendaraan patali jeung istana patali jeung jabatan patali jeung kadaharan patali jeung awak urang nafsu-nafsu urang eta rada halangan urang ketika nafsu-nafsu eta eueuh Allah bakal karasa tah ieu Kanjeng Nabi lima Allahi waqtu kula bareng jeung Allah aya di hiji waktu nu waktu eta la yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal teu bisa ngamot menguasai ngabarengan malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal contoh Kanjeng Isra berangkat di Mi'raj ke langit kahiji kadua katilu kaopat kalima ke Sidratil Muntaha ketika Kanjeng Nabi masuk mustawan rof malaikat Jibril ampunan cek malaikat Jibril Muhammad datang ka dieu ka kawasaan kula teu bisa nganter kula ka anjeun ih cak Kanjeng ulah sok itu kakasih Jibril mainnya orang dihandap bebarengan datang ka dieu ditinggalkeun hayu bareng cek malaikat Jibril aya wilayah RT sa RT wilayah lurah sa lurah wilayah camat sa camat bupati sa kabupaten gubernur raja deres teh boga wilayah si eta mah teu boga wilayah di imah tanggana gede diusir malah geus terjadi pengusiran ngan nyanana bae teu gablek ka isi geus terjadi pengusiran tadi nama secara halus diusir tapi teu paham secara halus secara kasar ngan ku blon-blon teh rek indit mantap tak jadi gusur bae ku jalan beak sepotong imahna beak sepotong teu dibayar bebejana mah kabatur karena Allah di mana horeng nah malah dek dituntut lain minta bayaran malah dek dituntut sebabnya na nyicingan tengah batur angin salilanya na cicing dirinya kudu mayar mantap teu loba omongnya na salah aing cek nya aju nyana musyawarah ki lamun terjadi pengusiran aslina kumaha indahnya kula ka majelis taklim nanaonan aing teu narima potongan kos kitu ribet
Jibril Muhammad lain wilayah teu bisa kula ngabarengan eta mah hak anjeun nyangakeun sakali deui Jibril tetep aya urang moal bisa. Nah andai kata Muhammad kaula ngalengkahkeun suku sajengkal tutung awak kaula ya Allah lain wilayah marta kanjeng Nabi teh nyaritakeun 5 Allah waktu kula bareng jeung Allah teh aya hiji waktu laya saufihi malakun muqarrabun teu bisa menguasai malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun teu bisa menguasai nabi nu diutus nabi mana mal bisa sedengkeun dirinya nage nabi berarti kenabiannya nage teu bisa ngahalangan ka nyana seakan-akan nyana eueuh perasaan nabi eueuh perasaan rasul malaikat Jibril di luar eta geus teu bisa diri soranganna ge awaknya na teu karasa nu aya wujud Allah gitulah gambaran sebagai manusia nu deket ka Gusti Allah kudu dicoplok-coplokeun sadar mulai sok geura barang sadar ke sok yang deket ke Allah sok jero hate keke asetan karasa lazatna Allah lazatna ibadah ka Allah keke naon ieu nu ngahalangan cinta selain Allah keke cinta selain Allah kuari keur cinta ka naon kuari teh keur cinta ka mobil piceun mobil geus deueuh di jero hate mulai ibadah ka Allah can karasa cinta ka Allah teh ieu kahalangan keneh ku cinta-cinta lain can lazat ka Allah mulai sok mobil geus deueuh ku ari hiji ijazah kuari perusahaan tinggal gesah ngomong mah bisa sah praktekna sabaraha bulan sabaraha tahun jero hate ulah aya mobil ulah aya perusahaan alhamdulillah geus eueuh kuari mah insyaallah kan salat Allahu akbar can naon aya cinta salian Allah nu ngahalang steril kan jabatan ternyata kena jabatan serahkeun jabatan dunia serahkeun jabatan serahkeun Allah masih kan oh aya cinta selain Allah sah pamajikan ikan ayo coba mulai di jero hate geus eueuh dunia eueuh makhluk eueuh pamajikan acak siji we Allah bakal nginah salat bakal nginah nikmat pasti jasa tambah 100% pasti nah lamun geus datang kadinya tak hiji waktu anu selalu jeung Allah dunia teu milu jabatan teu milu keluarga teu milu kahengan dunia teu milu diri urang we jeung Allah set lazat ibadah bakal nikmat zikir ge ngeunaheun lain zikir cara urang kuari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lain ngagandengan batur nanaonan batur geres aya nu gering nyeri huntuk kagandengan ibadah sih ibadah tapi kagandengan batur lain eta engke mah bakal da nikmat keduaan aja Allah illallah kebal-kebal
kadenge sorana nu kadenge ai eueun nu milu kuari urang nu mantak maca Quran teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang zikir teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang masyaallah kaganggu urang duduan jeung kabogoh urang bae ge nu mantak neangan nu poek bae eta teh habe duaan bae di pos kamling ieu teh kaganggu urang ka ditu yuk ka belah ditu ayo da ada jembatan bisa anu liwat ka ditu yuk tungtungna di kuburan eta kunaon ku embung kajahoan ku sasa di jero di luhur kuburan los teu nganggap duaan di mana bae hayangna duaan bae embung kaganggu ku batur ulah aya nu milu ulah aya nu ngilu duaan bae bebas duaan mah dek nu luhur nu ditoel dek di handap dek nu di tengah nu ditoel dek nu mana ulah kanyahoan tuh urang ge jeung Allah ya dunia teu betah aing sebab kerduaan jeung Allah aya makhluk teu betah aing kerduaan jeung Allah nikmat ka jeung Allah tah lamun aya jelema geus bisa kos kitu saha bae nu milu bakalna ka beulem aju moal kuateun urang hayang coba-coba lah cenah hayang nyaho nyana teh dianggap jelema luhur coba aing hayang milu jeung nyana sok sapoe teu kajawan 2 poe geus ulah ilu teu neuk milu bae ulah ilu milu bae sakadele biasa bae kadele anu aslina moal kuat sebab naon salat eureun Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar cak nyana ieu teh iraha eureunna nyana mah keur nikmat ka Allah urang mah mikiran iraha eureunna tolol teh coba tolol teh jadi keur iraha ka Allah tuh nah kuari keur carita hijab teh halang ketika urang ka Allah kahalangan ku dunia gerak urang leungitkeun di jero hati urang set hijab ka hiji eueuh urang mulai maju truk berangkat di ka Allah ka hijab ku makhluk aya bupatihan di hate aya gubernuran di hate aya presidenan di hate dan di hate aya lain buka hiceun makhluk Allah dua hijab halang urang maju kuari aya nafsuan nafsu piceuna nafsu jeung syahwat nafsu almaratu bisu piceun saya halang eta set maju urang tinggal hiji setan ngahalangan setan ngagoda kieu diperangan ku urang ternyata setan bisa ku urang set hahalang terus urang maju oh ja ieu oreganan jeung Allah teh ketika disingkap-singkapkeun eta bakal kadele ku urang singkapkeun dunia jorekna bakal kanyawan sebab urangna geus ngarasakeun nikmat jeung Allah makhluk jorekna kanyawan sebab urang geus nikmat ngarasakeun jeung Allah urang bisa nyaritakeun nafsu lantaran urang geus pernah nyingkapkeun nafsu eta bakal kanyawan setan nafsu eta atuh bakal kanyawan jelema kiceupna ge kanyawan leumpangna ge kanyawan make bajuna ge kanyawan ketika jelema make baju necis kemudian make sesengitan ieu teh kan kurang bisa dikajahokeun nu mantak nyana make baju necis berangkatna ti naon ieu masalahna nu mantak nyana make sesengitan sakitu hebatna naon buukna ge teu meunang aya hiji-hiji acan anu ka dieu rapih bila perlu pakai tukang bas coba panglempengkeun gitu nu mantak nyana nyisiran sakitu rapihna sabab nyisiranana de ka mana nu mantak nyana make baju moda kitu sabab make baju eta de ka mana nu mantak nyana make sesengitan begitu dahsyat sabab make minyakna de ka mana
Cangka arti keneh balik ya ente eker make baju set kan make baju kemeja nu biasa di imah terus pakai samping nu biasa ke cerita samping aya babaturan titit titit leko ye jam teh mana teh mesti kira emang hayu orang berangkat ondangan wah kuari ketungguan kecero ganti baju ganti samping. Nah sabab ganti baju sabab ganti samping teh ya geus kajawat deuk kondangan kajawat kan ku urang. Nah ayo mulai berarti ieu make baju jeung make sampingna teh ya karena ondangan tinggal be diganjar apa disiksa wallahu alam tuh kan tuh ente isuk-isuk mandi teu sambarangan kan make baju make bajuna nu ieu ya nu mana nu coklat-coklat teh oh PNS berarti PNS kan berarti kan pakai bajuna teh disababan ku jabatan jangan ada ke kantor kanyawan kan tina baju bae ge kanyawan naon sebabna aja pengen make bajuna jore lain karena Allah nu bagus kanyawan kan emang teu gablegeun nya nama kanyawan lain tasawuf lain kicep tasawuf lain kitu lain emang teu kabeuli nu mahalnya nama kanyawan deuk ku mahal bae ge ku ahli hakikat bakal kanyawan deuk kakara kok bajuna doang kanyawan berangkatna sababna kumaha kanyawan sakicep dah teu kudu dibacakeun eta kakarak baju encan lempang lagi lain deh lamun lempang rada cepet eta teh geus jelas bakal aya kauntungan cepet lempang nah saya lamun lempar da lambat ditelepon ge lego ayana tadi pencan datang ada emang kamana ye orang ujang juga nggak ada lah gereti heula bae geus kanyawan eta teh boga hutang gede kanyawan gairah hidup tidak ada gairah hidup eueuh kanyawan tidak ngomong tidak lempang tidak kicep emang teh kanyawan jasa Masya Allah lu gaglegek jelema teh kanyawan bajuna kanyawan make baju sebabna di deuleu sebab anu ngaberangkatkeun nya kitu teh naon sebab di deuleu sebabna pasti eta moal nyalahan Masya Allah naik motor kenceng batur nanya ge wajah wala kanyawan ieu kajen kuku mage boga janji jeung jahe di pengkolan bener Pak siapa mana gairah amat kunaon sih kanyawan kurang budak pemuda gairah kamari masih seserian tapi ku hari ku bawana kia itu non karang gairah amat paling payah bae cek pan sia kitu amat aing boga kabogoh aing dek dikawin ku aing di kabogoh aing geus menjalin cinta geus 3 tahun pokona geus hidup semati kolot aing ngajodokeun aing teu menang teu ka anak mang mukmin nu di pengkolan teh nya jibrud nya hidung nya gede kolot aing si teh nyaho dedeleuan teu boga dedeleuan meureun pan aing sakit kasep teh pan anaknya aing teh kunaon dikawinkeun ka nu jore aing mantep ku gairah hirup tah kajawat sabab ku gairahna teh deuk dikawinkeun ka nu teu bogo coba lamun sia pokona gairah mah teh lain deui emang aya naon ieu sia itu aing nyawa naon sesuai nyawa bae ke lah coba lain deui sia pokona buringas asa kadeulina lain deui aing boga ka Bogo aju ka Bogo aing emang aing teu pati Bogo aju kolot aing ngajodokeun aing ka anak mang anu boa teh mah nikelna ge 180 derajat jeung ka Bogo aing atuh aing daek
jeung aing bebeja we ka kaboga aing bukan aku tidak cinta tapi kehendak ayahku. Gombal si aja setelah laki garombal jasa. Iya, padahal cintaku tidak akan pudar di dunia wal akhirah. Tapi karena orang tua, masya Allah, saya kira aku lebih cenderung kepada orang tua, takut tidak dikasih takut tidak masuk surga. Saya kira sebab ada pepatah surga ada di telapak kaki. Dengan demikian mohon maaf. Oh. Tapi kan diriku sudah engkau renggut. Ini bagaimana ini pertanggungan jawabmu? Ini gimana ini? Pen, ini gimana Pen? Kita kan sudah 3 bulan. Siapa si Pepen goblok? Kalau urusan cinta mah gampang. Tapi ini gimana ini? Darah dagingmu. Aduh, udah. Kita ke dokter, kita gugurkan. Tah, gairah hirup teh kagawan. Sabab anu ngagairahkeunana. Sok. Nu mata kipu doli hujan-hujan ge berangkat teh diondang. Kanyawan kan urang. Dongkrak anu mantak daek bae nya ka ditu naon. Udah begitu sia. Barangan bae. Nu mantak Pak Haji Pendi lamun diondang itu mamaca ka imah mano ka daek bae naon coba nu mantak daek. Karena juri. Atuh kanyawan. Dek ka mana bae lumpat kanyawan. Sok teh aja. Ayo. Mantak ngahakekat teh ya. Ngahakekat. Lamun encan nyaho ulah sok hakekatan jadi hakekok. Mungkinna jadi kangjeng. Atuh lamun nyana bisa ngagadakeun duit atuh teu taon make duit batur duit nyana bae ganda-gandakeun. Atuh kalau banting sedekahkeun. Kunaon make ganda-gandakeun duit batur miliaran. Eta deui anu nuturkeun aku goblok. Goblok. Ku ada hakikat geus kanyawan ya, cinta dunia. Kanyawan geura berangkat make pakaian eta naon? Berangkatna ka dinya naon? Kanyawan ti berangkatna. Mentak teu meunang kebeneran kudu berangkat, lamun kebeneran kan teu jadi. Sebab lamun kebeneran mah teu aya azam, teu niat, teu jadi. Tadi dileukeun berangkat dongkrak anu mantak berangkat naon? Jelema ibadah bae ka Allah. Teu balik-balik ka imah di masjid bae. Ulah pajar tasawuf. Berangkat heula ieu budak di masjid bae naon sih? Naon? Teliti heula. Tasbih diputer-puter ilmu. Salah setik. Masyaallah. Masyaallah. Ya Allah. Orang kaget di mana dicarekan pae pamajikan. Masyaallah. Ginggiapeun ngaranna ginggiapeun. Lain tasawuf. Pelampiasan. Moal usul maksudnya moal usul. Bener salaman dengan moal usul. Atuh berangkatna kudu sadar deka Allah. Boga guru ke aya nu ngalempengkeun. Kanyawan. Tuh. Mondok kan kanyawan mondok. Waalaikumsalam. Mana teh anu kula boga anak. Nyerahkeunlah ka kiai didikeun mudah-mudahan we jadi jelema nu saleh. Enggak sadaya-daya. Oh, mangga. Mulus berarti. Mulus. Waalaikumsalam. Kiai boga anak sebel aja sagula. Kudaha? Itu tilok digawe tilok naon kadana ngabantuan urang mah. Guys, daripada hese mondok we. Kurang bener. Bener mah bener kan kurang. Izin. Waalaikumsalam. Naon? Boga anak 4 kiai. Anu hiji mah alhamdulillah, anu hiji insinyur. Otakna
sarjana hiji deui atuh usaha di mah ieu otakna kulon jasa kiai asana harapan ya hirup geus teh mah jang kiai bae ge sial aing dibere kos kitu tega pondok teh macam-macam. Assalamualaikum. Salam. Naon? Nek masantrenkeun anak kiai. Nu mana lang? Ieu. Oh. Emang eta sakola. Tas ditangkap polisi. Kasus naon tuh tangkap polisi? Ya kudu dibejakeun mah. Mimitina mah malingan anu kolot bae. Kabeladian nu tatangga. Ajo mabok malun. Geus lah teh mah dipaehan teh teu kodom sabodok kiai bae. Lebih parah kan sama berangkat ke santri macam-macam aju kiai na atuh biasa baik kiai na mangan nyaho berangkat sama masing-masing teh kos kali itu sabab anu berangkat ke pondok kos itu sabab pakai baju eta sabab kos itu eta kajauh eta jadilah hakikat tek eta keur dibukakeun hijab hijab ka hiji makhluk piceun hijab kedua dunia piceun urang makin maju set ka hareup tilu nafsu piceun maju deh set setan oh wusul ilallah mal bisa dibarengan ku sasaha sanajan dibarengan ku urang secara zahir kebal-kebal menyana ngaleng moal kuat kajen kumaha sebab cek Kangjeng Nabi lima Allah waktu la yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wal muradu minhu wallahu a'lam